Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Fadila dina acara Sunda Gaul. Warta nu bade kapindangkeun nyaeta kapanggihna mayit dina jero drem. Pamirsa, kapanggih mayit dina jero drem di deket Polsek Kelapa Nunggal Bogor, Jawa Barat. Kapolisian ngaduga mayitna teh korban pembunuhan. Mimiti mayitna kapanggih keluarga terlangsung ngalaporkeun ka kapolisian. Tim forensik Bogor mawa mayitna ka Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta jang dilakukan identifikasi. Kapolisian ngaduga korban dibunuh sabab aya sababaraha luka jeung kondisi mayit nu diiket ku tali. Seorang saksi anu ti heula manggihan mayitna ngakuna teu apal kumaha proses kajadian pembunuhan. Saksi manggihan mayitna geus dina kondisi eueuh nyawaan. Saksi ngaduga korban dibunuh di tempat nu lain jeung tempat pembunuhanna ngan tempat pamiceunan korban. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang saksi anu ti heula manggihan mayatna ngakuna teu apal kumaha proses kajadian pembunuhanna. Saksi ngan manggihan mayat geus dalam kondisi eueuh nyawaan. Saksi ngaduga korban dibunuh di tempat nu lain jeung tempat pembunuhanna ngan tempat pamiceunan korban. Jeung leuwih jelasna, hayu urang tanyakeun ka salah sahiji narasumber saksi Ibu Sartika. Ibu Sartika nyaeta saksi nu mimiti manggihan mayat dina jero tong. Ibu bisa dicaritakeun mimiti manggihan mayatna dina poe Minggu isuk-isuk? Lihat ke sebelah sini ada gentong, sama saya teh mau diambil. Ada gentong bagus, ambil ku saya teh. Cabak tidak begini teh, kok berat gitu. Penasaran, dibuka aja lakbannya, berat. Wah, melosot itu tutupnya. Bismillah teh, kakinya ngarumbai tak karena saya. Oh, ini orang kata gue teh masih hidup loh. Siapa yang masukin ke gentong kata gue? Tapi pas manggihan mayatna kondisinya masih hirup. Belum, dikirain saya mah masih hidup. Ya udah lemes itunya, badannya, kakinya. Kan biasanya kalau udah meninggal mah kaku. Tapi itu mah lemes. Kata gue teh masih hidup kali. Anjir kata. Belum, dikirain saya mah masih hidup. Ya udah lemes badan itunya, kakinya. Kan biasanya kalau udah meninggal mah kaku. Itu mah masih lemes kata gue teh. Ya, kita itu teh gak ada nyuara. Wah, udah mati kali kata gue teh. Ya udah, astagfirullahaladzim ya Allah, cek orang teh ya Allah. Udah mati kali ini mah, udah matoy kata gue teh. Ibu Sartika hatur nuhun jang waktosna. Sama-sama Neng, saya mah nolongin orang kesian. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring Sabrina Akilah, munggaran amit mundur, hatur nuhun. Sebenarnya ada banyak bawa acara kelapa pulung lagi tahu saya ternyata teman kita mau take, jadi jangan lupa nanti tontonnya semua orang yang ada di sini, tonton sendiri di page-nya running page-nya ya. Bayaran gitu. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Terus. Detik-detik kedatangan Opa. Ya, diam dulu ya. Buru-buru baik. Sok buru ti awal, Mak. Pulung lagi tahu saya ternyata teman kita mau take, jadi jangan lupa nanti tontonnya semua orang yang ada di sini, tonton sendiri di page-nya running.